Rotplets 1951, neruskeun pagawean kuniksual museurkeun panalungtikan di Wetan Kulon Bandung anu disebut Pulusari Skol. Di sababaraha tempat kapanggih bahan tina batu obsidian. Oge kapanggih parabotan sarupaning kampak batu malah kapanggih oge barabadan. Jeung tempat citakan pangecoran parunggu jeung besi. Sarta sesa leburan besi iron slugs, salian eta kapanggih oge barabadan jeung manik-manik anu asalna ti India jeung China jeunan abad ka-9 nepi ka abad 18. Rotplets 1951, nyindekeun yen situs-situs ieu mangrupakeun padumukan anu dieusi tuluy tumuluy ribuan taun ka tukang dimimitian ti zaman Microlithikum, Mesolithicum, zaman Parunggu Dongsan nepi ka zaman Hindu. Dago pakar bisa dipastikeun yen di zaman purba minangka sahiji tempat dijieunna parabotan tina bahan logam diantarana alat-alat perang saperti mata tumbak, jamparing jeung sajabana. Rotplets manggihan oge sahiji kuburan di wetanan Dago pakar. Kuburan ieu mangrupakeun kuburan pra-Islam. Tur nafsirkeun ayana padumukan purba anu dilengkepan ku susukan pertahanan. Tapi ieu padumukan teh kawasna ditinggalkeun di awal abad ka-19. Dina bukuna, Rotplets nulis yen kaleren Bandung aya leuweung anu taraf kasaba ku jalma sabab loba maung anu liar. Tapi dina abad ka-20 Bandung kaler rusuna wetanan walungan Cikapundung geus jadi huma. Kebon tur loba deui padumukan. Sakumaha nu ditepikeun ku Kuniksual 1935 jeung Rotplets 1951. Tina hasil samemeh Perang Dunya Kadua diyakinkeun yen kabudayaan geus mekar di wewengkon Bandung kaler sacara turun-tumurun. Dicaritakeun sacara legenda. Kawas sasakala sangkuriang.